Wah! Kunaon ai sia? Hei, hei, hei. Sieun aya Dua. Ai sia dua naon dua piring. Kunaon ai sia bleguk? Amit-amit sia mah. Apa. Kasinggung aing demi Allah ya. Temeunah ieu mah. Kuduna nu neuleuh pocong pingsan teh aing. Ya heuh Ieu nahabat pocong pingsan deuleu aing. Memang aing goreng patut. ngahina gede. Ngahina gede ka aing. Penghinaan terbesar ieu mah. Udang sia goblok. Udang. Saha ngaran maneh? Anton ieu hareup. Kunaon maneh paeh? Serangan jantung. Nama ke make serangan jantung. Ting riwayat. Panjang riwayatna Dongengkeun we saulah. harita basa uing keur hirup uing balik digawe kasampak pamajikan uing keur dikekepan batur teu teingan eta pamajikan duh pamajikan Teganian lalakina nyumput lumpat teuing ka mana tidinya. nepi ka uing paeh pamajikan teu wakca saha eta jalemana matak uing jadi arwah marakayang Jadi gentayangan di dieu mah. Deudeuh. Kuatir. Ari eta saha nu tukang aep? Aep. Oh si aep. Aep teh ieu. Kunaon maneh bisa paeh? Katiisan. Hati. Katiisan kumaha? Uing teh keur apel di imah ka bogoh. Ai salakina datang. Uing teh nyumput kana jero kulkas menang 3 poe. Ai bijil. Ai pas kaluar membeku aing teh. Paingan. oh jadi sia goblok lalakina teh Paingan menghilang sepan. hanas ku aing sia diasupkeun kana pocong community of Tembong Rea sia teh Dijieun rombongan. Hampura Kang uing rumah sasalah. lain masalah ampura-ampura teh sopan sia teh goblok Kumaha ningasaan. kumaha di sia ngasaan pamajikan aing goblok aep Bulan Kang. jawab anjing Apa? jawab Bade naros naon? eta pamajikan aing cek sia ngeunaheun kana atawa henteu Jawab nu jujur, nu jujur. Ah isin atuh Kang. jawab goblok anu jujur Nu jujur rasa-rasa. daripada aing ambek goblok Nah, aya sari naon, sari asam. Sari saos, naon ya, cek stroberi. sia pamajikan aing ngeunaheun kana atawa henteu Aya kesedan. jawab Wios abi jujur Kang. aja sok jawab Aya kesedan eueuh. kumaha pamajikan aing cek sia Raoseun keneh. cek aing mengenahan kira pamajikan sia aep Goblok sia. Singhon. Gelut jeung aing. ayo jadi aing kitu deuleu euy Paingan atuh jadi. anu hirup kurang iman jeung takwa teh kitu balikna teh geuning. Mata kitu maratayangan. Balik ke marakayangan ka kayu ka batu ku bumi henteu ditampi komo kudu maha kawasa matak hirup kudu salawasna iman jeung takwa Siratal mustaqim teh lain ke di akhirat ayeuna siratal mustaqim teh di dunya sing lempang dina jalan anu lempeng jadi pamimpin sing bener jadi pamimpinna jadi rakyat sing bener jadi rakyatna lempang dina mekanisme lempang dina aturan teu ngijing sila bengkok sinembah teu kakenca teu kakatuhu angin lempeng dina sirat nyaeta ngajugjug kana mustaqim ya gitu Parigawe. ari ngabayangkeunna siratal mustaqim teh kewe di akhirat padahal ayeuna di dunya sok da lempang dina lempeng la lempang dina siratal mustaqim nu ayeuna di dunya moal aya pacogregan moal aya papaseaan lamun urang la lempang dina hukum Moal aya gontok-gontokan. ieu teh asa pabeulit tina pocong kana hukum Teuing. aya tadi kerek pingsan aing teh pocong ngadenge teh aya pangsahudang siratal mustaqim ulah heureuy kitu asieun aing bisi digegel Aya kok nyogot. aya ke nyogot rek kumaha
kurang dengan ajengan ini mah teuing kitu mah euy. Taluk aja mah. Buku aju ke ajengan mah taluk. Ageuding kamari ge aya kunti di imah 3. Dibacakeun ayat kursi. Anu 2 mah kabur, nu hiji mah ngacedog we. Nah. Kunaon sakti kuntina? Lain sakti, budeg teu kadengeun cenah. Wah, mempan kan budak mah. Tu geuning Pak Ustad na geus datang, ya supik. Alhamdulillah. Eta urang sing lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tukang tahu, bapak-bapak tukang kalapa oge ka tukang toge, teu hilap ka tukang olap, teu kantun ka tukang sitrun. Aa ngabageakeun wilujeng tengah peuting. Mudah-mudahan sadayana jadi ahli surga. Amin. Kunaon heuai eta teh teh. Ari heuai ustad mah ngaguik beda. Da kamari ngahakan toa masjid. Mah tidak akan panjang lebar karena terlalu panjang karunya ka ibu-ibu. Terlalu lebar karunya ka bapak-bapak teu karasan nanaon. Mah hanya ingin menyanyikan lagu religi sajalah. Ikut bergembira dengan adanya kegiatan di sini di Desa Sukareja mempengaruhi Ngatihut RI ya. Nangapoyang ngorek alhamdulillah. Keun ai lalakon mah dalang ieu mah tarap puguh nu penting mah heureuyna we sapeuting lah. Lalakon mah geus pada apa yakin kapanggih deui eta layang jamu sekali busada teh yakin lah. Mah ingin menyanyikan saja sebuah lagunya Tombo Ati. Betul Ibu? Ibu betul Ibu? Ibu betul Ibu? Kunaon jengkolheun. Sebelum menyanyi boleh meminta bapak-bapak yang ada di tenda juga yang ada di depan ikut nyanyi bersama. Sebelum nyanyi kalian backing vokal dulu rera. Nah nanti habis rera baru nyandung nyanyi beleguk teh. Karena nyandung wae cicing geus palahoeun batur ge. Kang Dawala pimpin Kang Dawala ya. Jadi backing vokal. Sok ada telilai sekedeng di kudu tahrim. Sok mulai. Ra re ra rera. Bagus kompak. Ra rera. Sekali lagi. Hop rera deui rek iraha nyanyina tuh astagfirullahaladzim. Alah pundung eta saha dut ketinggalan teh. Tuh ngadiukan naon ada bisa ngadiukan sajadah Omannya. tuh ngadiukan naon ya ada bisa ngadiukan pelak bawang bersihan heula kudu dibersihan heula. Yes, coba tengah ngadiukan naon. Burut kegencet. Si Akang burut. Bae aing burut daripada si engkis kabogohna bau kelek. Nanya.